Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahnya upami sadayana damang mah. Tos siap mau diajar? Orang tos Siapnya. Sok atuh pami tos siap mah ayeuna tingali heula kenca katuhuna. Nah aya sampah atana pinte, rapihkeun heula laksukana rapihkeun. Teras calikna si dakep. Mangga kaen pengin heula. Saya agak serta cara ngawitan diajar urang ngadua sasarangan dina jero manehna selang-selangan ngadua di kawitan. Ngadua dicekapkeun. Alhamdulillahirobbilalamin. Mugia kegiatan diajar urang ayeuna teh lumangsung kalayan lancar. Oge hidup sadayana nyangking manfaat naon-naon wae anu tos didugikeun ku ibu. Amin. Pami dinten ieu saha teh hadir? Hadir sadaya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nya pami hadir sadaya mah. Tah anu terang teu ayeuna teh ibu bade ngabahas ngeunaan naon? Terusnya kan kamari entos laungan kahijina berarti ena teh laungan anu kasabaraha? Terus pisan berarti ena teh laungan kadua ngeunaan materi dongeng. Lanjutan di laungan-laungan sate ajarna. Nah, dina laungan kahiji teh ibu parantos ngajelaskeun nya ngeunaan panganan, jenis, ciri, sareng unsur-unsur anu aya dina dongeng. Tah, ayeuna di dieu saha anu wantun ngajelaskeun deui naon eta wangunan, ciri, jenis, sareng unsur-unsur dongeng. Abi Bu. Lah, sakade deui. Saha? Cuk. Mangga, dia heula. Sok. Ibu nanda wiji kanggo kajian terakhir deui. Dongeng teh eta mangrupa karya sastra Sunda dina wangun lancaran anu di jerona ngandung ajan atikan sareng aya unsur pamukalan anu. Teras kanggo papasingan dongeng teh aya sababaraha rutin ya aya sasakawa teu lajeng Terus cik anu bade nampihan deui. Tadi kan saurari saurna teh cenah wangunan dongeng teh nyaeta carita dina wangun prosa lancaran anu ngandung unsur pamuhalan. Teras jenisna oge aya fabel, parabel, sasakawa, legenda sareng mite. Tah sok aya bade nampihan deui tina sanes? Ya Bu. Mangga. Unsur intrinsik Ibu. Oh, muhun leres unsur-unsurna aya wae cek. Aya toko, latar, Leres. amanat, alur, sudut pandang Ibu. Leres nya. Nyata. Tah salian dinu tadi aya oge unsur-unsurna. Naon cenah unsur-unsurna tadi terus dijelaskeun Ibu Hadi. Anu kahiji aya jejer, tokoh, watek, latar, galur, jeung amanat. Ayeuna sampai terus dijelaskeun gitu. Ya naon cenah wangunan dongeng teh salah sahiji golongan carita dina wangun prosa lancaran nu ilahana sumebar sacara lisan. Jenis-jenisna aya fabel, parabel, sasakawa, babat, buku. Unsur-unsurna aya jejer, tokoh, watak, latar, galur, jeung amanat. Ciri-cirina wangun prosa lancaran pamuhalan sumebar secara lisan sareng anonim terpengaruh sahayu ngaranna. Tah, atuh udagan di lawangan ayeuna teh aya naon? Siswa bisa baca jeung ngirengan si jeung unsur-unsur dongeng. Nah, jadi tujuan di lawangan ayeuna teh siswa diharap bisa maca jeung ngidentifikasi jenis sarta unsur-unsur dongeng anu geus dipasieun ku ibu. Tah, terus aya quotes lah ieu teh nya kata-kata. Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak. Ya, janten diajar teh ulah kedah di piwara wae. Bade maca langsung nya. Moal rugi pami maca mah. Tah, naonna tuh Bu cenah
tujuan anak orang diajar dongeng teh? Cik, anu terang tenang tujuan anak. Manfaatna. Manfaat nantinya eta orang bisa mingkanyaho ajian-ajian atikanana tur bisa ngarapkeunana dina kalimat sapopoe. Sae nya. Salian ti tadi saur walid cenah ngeuyeban pangaweruh nya. Salian manfaatna tina dongeng teh ngeuyeban pangaweruh salian ti eta aya oge manfaat urang diajar dongeng teh nyaeta pikeun gambaran kahirupan urang lantaran dina dongeng teh rea pisan amanat-amanat anu nyamuni nu aya dina dongeng seperti urang teh ulah bedegong kana jadi kolot nya bohong Ayo kudu rajin jeung sagala rupana nya kawarapon kelas ayo. tah kamari nya ku ibu teh terus dibagi-bagi janten 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sareng kelompok 4. Tah ayeuna mah ku ibu dipasihan waktos 20 menit kanggo nganalisis ieu kalebet jenis naon sareng identifikasi gitunya unsur-unsur dongengna. Ya, mangga. Kapokar euy. Sok mangga diskusi. Ayo nanti diajakan Bu. Tapi lagi apa? Tapi lagi lain golongan kabel bae. Sok ada diskusi. Munding atas lengse sadayana. Alhamdulillah mengiran sagik ieunya. Atas lengse sadayana. Alhamdulillah amin. Cik ayeuna mah saha anu wantun ngadugikeun hasil diskusina owake we saurang. Bayu ibu, bayu bu. Ya ibu. Nah, ibu juga. Mangga kapayun. Sok, hasil diskusi di kelompok 4-nya. Tadi teh Nganaan tata rasa muka hiji heula. kita ngomongnya cenah kaasupan naon di sana di lumur teh. Cenahnya ieu teh kalau kana naon jenis anu dongeng di lumur teh nyaeta ieu teh kana fabel. Fabel teh nyaeta carita ngeunaan sasatoan. Tah saur kelompok 4 mah cenahnya jenis dongeng di luhur teh kalebet kana jenis dongeng fabel. Terus satana pinteu. Sekarang tadi teh alasan teh cenah kumargi kalebet kana dongeng sasatoan. Sok sanaos dina eta dongeng teh dina awal carita nyaritakeun lalampahan si Adi jeung Lanceuk anu keur neangan bapana tapi nu jadi tokoh utama teh nyaeta Sato kulantaran kitu eta dongeng teh disebut dongeng fabel atau dongeng sasatoan. Sok anu salajengna Teh cenah jelaskeun unsur-unsur maya dina dongeng di luhur. Tah, unsur-unsur teh aya jeda, tokoh, watak, latar, garut, sareng amanah. Nah, nuhun cenanya anu nomor 2 teh unsur-unsur nu aya dina dongeng di luhur anu tadi kahijina jejerna teh naon munding jeung orang terus tokohna teh sawe Aya munding. jeung Mah. terus watakna kumaha si akangna jeung adina mah gedegong lamun emak nama pasrah kitanya semerah sok sanajan eta anu dikandung teh lain budakna tapi nyatos pasrah nya geusna. Terus latarna di mana we cenah mualan durung jeung pancuran cenah. Tah galurna kumaha? Maju. Nah, habat maju lantaran nyaritakeun kajadian nu keur karandapan teu nyawang katukang. Amanatna naon cenah? Menang bedegong anu jadi Bayu tamu bedegong Nah, lagi. aya anu bade dipamihan teh di kelompok-kelompok sanes tah mangga di kelompok 2 kumaha cenah? Iya, ibu kan di dalam teh aya
waktu. Nah, tempat namanya aya di muara, aya di Curug Pancuran. Aya waktu nama isuk-isuk berang jeung sore. Terus aya anana sedih jeung reuas. Oh, mumpun tadadas cenah aya tambihan. Jadi dia kata teh aya waktu suasana jeung tempatnya. Oh, mangga. Nah, nya kami kitu mah tos rengsek kitunya. Udagan dina tadi laungan anu ayeuna pikeun maca dongeng tadi sareng ngaidentifikasi unsur-unsur teh parantos rengsek kitunya. Janten udagan anu tadi teh tos kahontal teh can. Artinya alhamdulillah. Pami kitu nya. Tah kacinta kanana janten dongeng teh nangrupa salah sahiji wangun prosa lancaran anu teu kaparurusahan ngarangna oge ngandung unsur pamohalan jenis-jenisna epabel, parabel, jeung saterusna. Terasna teh unsur-unsurna aya jejer, tokoh, watat, jeung amanah. Tah sakitu pangintenya laungan dina dinten ayeuna mah kanggo laungan enjing teu kenging hilap kanggo nyandak dongeng ti wewengkonna sewang-sewang. Mohon artinya kitu mah bade dipungkas we laungan dinten ayeuna. Kurang pungkas wae ku alasan hamdalah sasana. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Hatur nuhunnya kana sadaya perhatosanana. Mangga cing semangat diajarna lawan salajengna nya. Oh.